Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Kutan gitunya sugan eta si Nyai samemeh lahiran geus lelempangan ti mana. Abah Nung tumanya bari ngareret ka anakna. Tadi mamana abah? Da saprak reuneuh gede oge turing tanah ka mamana. Ngan pedah harita kungsi ka Cai balik teh sareupna. Tembal jang suha kalayan daria. Kutan. Sumuhun abah. Harita teh kuring kawalungan reko kumbah sabari cucumplang. Cek nyepon nimbalan. Sorangannya. Sumuhun. Nyalira ada biasa oge sok nyalira abah. Atuh kunaon tadi antar ku maneh suha. Ada biasa sok nyalira tapi teuing eta mah da uhina teh ka magribannya. Kajongjonan rubina mah. Ada biasa kita rayana naon. Palang siang jurig Cai kihin. Cek Abah Nung bangun rewas. Nyapuh eta abah. Kapanan penting tadi oge aya deh kejadian aing nepi ka sieuneun. Kuring jeung jang suha keur nguseup rek neangan lauk boncel pikeun ubareun si Nyai supaya jagjag. Da cenah lauk boncel teh teh nyageurkeun awewe nu geus ngalahirkeun. Atuh eta mah abah. Heueuh Kang. Di sisi leuwih aya nu gelebar bodas pika sieuneun. Ari kitu tuluy kumaha? Mbak Nung tumanya penasaran. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu dedak-dak deui Bah Solehin cacarita perkara kejadian penting tadi. Timimiti manehna nempo anu bodas pikasieun ngagaya bag ngadeukeutan maranehna duaan nepi ka tijurah roh ka jero leuwih jeung bobolokot ku leutak ditetek teh nu kaliwat. Nah bisa kitu cek Bah Nung bari rada kurang kerung. Nya Kang. Ari Akang dari rawahe ieu jang suta teu ngiring. Manan abah ka dieu sorangan oge. Teu bisa ka dieu si suta teh. Kusabab di lembur keripuh. Keur meujeunna loba hama. Kusabab kitu cek teh akeun we Akang anu ka dieu ti heula. Da ku geus teu sabar hayang nempo incu. Tah kitu. Itu tuh nepi ka poho aya jahe kamari teh panen mungguhna mah. Tapi tepati loba. Lumayan we keur ngahaneuteun. Keur ngahaneutan bisa deh nyarieun bandrek jeung kalapa we tuh. Ngan kabawa genep hulu. Da tadina marek jeung si suta ka dieuna teh. Geus aya keur aya urusan. Jadi we Akang sorangan ka dieu teh. Teu kabawa loba-loba teuing sok bawa jang. Abah Nung bari nitahan anakna mawa bebekelan tinu jadi bapana. Kang mani kudu ngarepot. Keun we padahal mah kudu ongkapna oge kuring mah geus bunga. Tembal Abah Solehin bari ngarekepkeun silana. Kan itu kan we jang kapawonkeun tunda di luhur padaringan hiji ganjang jagong. Jang suha tetalangke juru turun timah harga yang bebawaan ti bapana dibawa ditunda kapawon.
Boga sawah ukur setelah pokeong teh teu kajadian teu boleh digangsing ku hama da baheula mah keur zaman aya keneh nu jadi kolot urang sadaya papelakan teh salubur we tara aya gangguan kajian aya hama oge ukur hama pungkang lembing hileud geus puguh ari manuk pit jeung bondol mah dateng ruksak teuing atuh sok rajeun we kalah sawareh-wareheun mah. Nah ari ku zaman ayeuna masya Allah ku loba-loba teuing hama samodel hama kutu loncat hama hileud geus puguh hama kungkang jeung manuk-manuk nepi ka kiwari ge aya bae eta teh geuleuhna mah ku hileud neuleuna ge sok asa kukurayeun meuni utay heuh dina sadahan teh aya kana puluhna mending ngagerebleg atuh Bandung sasadu kayaan di lemburna ngeunaan sawah nu keur diranjah ku hama. Sugana eta geus ditarekan teu Kang? Tanya Abah Solihin kalayan Daria. Oh iya atuh ditarekahan mah ditarekahan eta oge ku itu ku ieu. Poe ieu malodar isuk berang we malah asa beuki ngalobaan. Nu mata geus pusing mikiran perkara hama mah. Nu mata poe ieu si Suta eta ka balai desa cenah rek rempugan jeung lurah na kudu kumaha dibom we kitu jalagur cenah malodar kabeh tah nyaan pusing. Bandung siga nu aral dumeh makaya teh kajadian. Nah ari Abah cacarios teh meuni pohara tuh. Kawas tu gaduh we bomna. Atuh di bom mah meureun aya cilaka kakabehan salembur. Jang Suha bari norojol ti pawon. Nya eta Suha. Atuh da pusing Abah mah ku bebangok hama teh. Meuni teu ngarasakeun pisan mana binih meunang nganjuk mana pajeng can dibayar ka bae desa. Bandung bari ngarongkong dompet bako kalayan ngalaan sarokoeun. Duh saleuheung atuh bah kitu mah. Kumaha kungkang atawa maksud teh ku hama kungkang atawa ku hama warang mah sareng geurang-geuyeun mah rajeun kaala keneh panginten. Coba narajang digangsing ku cucungik si monyong maleu alah cucunguk berit tah kuat dipunggal jaramina tuh nu jarocong we mayak pakahandap mangkaning pare ngora keneh eta pugu kacida mah nu kacida mah si monyong geus eueuh hampurana pisan ka berit mah basa kamarina mah Abah dikirim kudu jadi alo anu gawe di kontrak-konter nemang di Garut di bahanan endrin jeung racun berit nya harita ku si Suta diurusna. Ngarabut sampe satangkal ti pipir tuluy dibesek geus meunang mesek dicacagan kawas keur pada meri we tuluy dibanjur ku endrin jeung racun berit sorena pada asar si sampe nu meunang ngabanjur endrin jeung racun berit teh dirantai wis sakuriling kotakan ceuk pikir da moal teu pabayatak temenan bangkena. Nah isukna ku Abah diteangan ka sawah teh aduh Suha kumaha Bah loba nu paraena Bah. Jang Suha penasaran bari netep ka Bandung nuker ngahurungkeun bensin rek rokok. Lain loba nu malodar puguh we hiji-hiji acan sampe mayak pare ledis teu saranggeui acan. Pamajikan si Suta mah kuat ngajebleh hal tuh nyaan ngarasaan kaget Abah teh ku bawelek berit mah meuni hese pisan ditumpasna. Bandung bari tuluy cekes-cekes ngahurungkeun bensin pelenyun udud bari ngarenghap. Mitra kaum dangu singket ieu carita sanggeus dalahar mah Bandung pamitan rek balik deui ka Cisaga loba keneh uruskeun cenah.
Mitra kaum dangu, waktu nyerelek maju ka peuting. Tonggeret geus teu kadenge deui diganti ku sora jangkrik jeung cari cangkas patembalan jeung balabaturna. Daun cau aroyag lalaunan kawas nu mepende lege anu keur sare dina luhurna. Sora bancet jeung seahna daun awi milu mapesan waktu peuting dina mangsa harita. Sakabehna lir ibarat instrumen musik nu moal bisa kaelehkeun ku sora musik modern zaman kiwari. Birama sarupaning naon bae nu kadenge karasa matak mahalna. Kira-kira wanci sareureuk kolot di pos ronda geus aya nu keur sayaga pikeun ngajaga keamanan lembur. Boh tina ancaman karaman atawa bancang ngapakewuh nu sejena. Biasa warga lembur mah bari jeung tara unggal peuting oge sok reman bae aya nu jaga lingkungan. Pang-pangna dina malam Jumaah. Ari dina malam Jumaah mah anu ngaronda teh bangsa kokolot wungkul. Ongkoh diperhatikeun pisan ku kulisi jeung kokolot lembur. Harita kabeneran giliran ronda teh opatan. Nyaeta Palebe jeung Ki Darma katut Kang Unang oge Abah Solihin. Ari jang suha teu milu ngaronda da manehna mah di lembur Cimuntur teh kawilang semah. Didinya sot teh pedah we kabeneran pamajikanna keur di imah kolotna pikeun lahiran teh. Nu ngaronda teh bari narangguan bubuy sampe nu geus nyampakna durukan. Maranehanana jorongjon aruplek ngobrol bari ngabarako. Nu diobrolkeunana macem-macem. Timimiti perkara ngabangun jambatan. Terus ngawangkong ngobrolkeun perkara hama jeung nu sejen-sejena. Ngawadul meuni uplek nakar nepi ka teu karasa wanci nyerelek ka tengah peuting. Tanghe cek Ki Darma bari ngentrongan ka kentrong nu ditalian tihang saung. Mending urang ngurilih nganggur mah. Geus mah dia ngidar ya. Cek Palebe bari tuluy nangtung. Hayu bareng weh. Tembal Bah Solihin. Cara rangkul ongkoh ya. Aduh. Nya bener mending bareng. Engke balikna nyokot lauk ti balong kuring sekalian mawa beasna urang ngaliwat cek Ki Darma mairan. Oh kitunya kitu tah bawa kokol jeung calung tah. Tembal Palebe bari nunjuk kana kokol leutik jeung calungna nu ngagoler naluhureun amben ronda. Jung kabehanana carangkat bral miang. Mimitina lempang mapai jalan gede bari tinggaro ngageingkeun anu keur sare. Tanghi cenah. Sakapeung sok aya nu nembalan di imah malah aya nu bari heuai sagala. Tapi lolobana mah jempling teu kadenge kerek-kerekna acan. Angin peuting ngahiliwir nebak kana daunan, daun gedang katempo aroyag, daun sampe tinggarupay, jangkrik anggereang di sarada, londok jeung cicir patembalan. Sora toke di luhur suhunan imah Ki Jumad kadenge silih alokan jeung sora cak-cak. Anu lempang leok mengkol ka kenca, bus kana gang leutik, lempang teh ngaralet opatan da jalana heureut. Meniti iseunnya abong peuting. Cek Kang Unang nu lempang panghareupna. Pantas we da peuting atuh. Batur mah tali brasare urang mah ngidar. Tapi keun bae demi ngajaga keamanan lembur pikeun katengtreman balarea. Ki Darma salaku ketua pamuda bari nakolan kohko dilagukeun. Trong trong trok. Trong trong trok tung tung trong trok bak ngung trong. Cenah mending ngabirama dituturkeun ku Palebe jeung Bah Solihin di tukang, lempangna diharudung ku samping tiriseun meureun. Ge, kamana ari geus kieu ya? Mending ka jalan gede atau mending ka sisi heulanya? Tanya Palebe ka Abah Solihin. Nah, ka tengah mapan mindeng.
Arek ke kalandeuh ka sisi walungan. Nu loba balongna bisa aya bangsat nu maling lauk. Yuk akadinya. Kapanan kamari ge Haji Kasimin kalengitan lauk cenah di balong. Malahan di bangsat lebih ka bibit-bibitna. Oh, hayu atuh. Tembal Palabe bari terus leok mengkol ka katuhu. Bring mapai jalan satapak anu berasna ka tebeh kiduleun lembur. Ka sisi walungan Citanduy jeung loba balongna. Kaayaan di dinya leuwih tiseun jeung harieum. Da loba tetangkalan nu ngaronda teh bangun tenang bari alak ilik nitenan kaayaan di dinya. Imah anu kaliwatan tadi iseun eta ge ngan hiji dua nu bogana geus saret ibra da carang imah palebah dinya mah. Keur kitu cengungung sada anjing ti kajauhan. Nah atuh di awang-awang pentaseun walungan aya nu kumalayang. Ret eta jirim nu ngalayang teh ngareret ka handap. Neuteup ka nu keur laleumpang, panonna seukeut. Eta jirim terus nyirorot lalaunan turun ka handap. Jelegedeg gue, ngajelegedeg di jalan satapak. Ngabadega bari nulak cangkeng, nembongkeun wujudna anu sejen. Ayeuna mah pangawakanana jangkung gede, bitisna ngabrehil sagede kendang, beungeutna budayut sagede gentong. Bulu na ramokbok matana molotot, liang irung meuni gede jiga tarowongan. Sihung ranggeteng, jangkungna tilutikleun jalma biasa. Ari Kang Unang katut nu sajena jongjon we leumpang, ukur luak lieu ka kenca jeung ka katuhu bisi aya nu nyurigakeun. Malah mah bari tinggarendang ngobrol sakapeung seleuserian. Tapi baranggok kahareupeun eta jurig. Reg Kang Unang anu panghareupna eureun lantaran eces pisan kaciri di hareup aya nu ngahalang-halang jajalaneun. Wujudna teu katempo kaluhurna mah tapi ngan saukur katempo suku jeung bitisna wungkul da halughug jangkung. Wujudna jiga tangkal kawung halughug jangkung ngahalangan jalan. Terus kumanehna dipapai diteuteup ti handap nepi ka luhur. Tanggah bari kekereuceuman bisa salah tetenjoan barang geus disidik-sidik goak we ngagoak. Jurig eta mah balicet Kang Unang ngabalicet ka tukang maksud rek ngabarang menglumpat. Cedak neunggar Ki Darma bru Ki Darma nambru geduk Palabe jeung Mbah Solihin oge kadupak atuh ting jarangkang ting jarungkel ka tukang. Malah mah Palabe nepi ka maclang awakna kapangpengkeun tarik pisan bangkiung cedak. Aduh, oh maneh Unang. Naon ari maneh? Eling maneh teh. Palabe keheul pisan bari nyekelan irungna nu baloboran getih. Katembrag satakarna, katembrag satakar kabeku awak Kang Unang terus mangpeng tarik pisan labuhna teh beungeutna meunera neunggar tunggul kalapa anu kakadak dituar kamari. Pas pisan deui ngajedakna teh kana memencosna. Ari Kang Unang dikitukeun tenembalan, matana molotot jadi buringas, rurat reret kawas anu keur kasurupan, sungutna calangap ngan sakilat ngarikat cengkat loba mikir belecet lumpat ninggalkeun sararea bari jorowokan. Aya jurig. Aya jurig, gawat lumpat aya jurig. Atuh gebeg sararea ngagabeug. Barang kabehan ngareret deui ka hareup. Breh katenjo aya makhluk jangkung gede ngabadega nulak cangkeng. Antuk nama kocak goak Ki Darma jeung nuliana pating garwak pating jorowok. Palabe nu harita nu ngamimitian ngabecir lumpat nuturkeun Kang Unang teh. Tuluy dituturkeun ku Ki Darma jeung Mbah Solihin pating balecir lumpat meuni ngalacir patarik-tarik. Ngalah jurig. Oh jurig. Mitra cakakak eta jurig teh seuri sorana lalaki bari anggar nulak cangkeng teu hayangeun ngudag anu lumpat da teu niat ngabinasa meureun ngan hayang nyingsieunan wungkul.
Mitra kaum dangu Ari palebe jeung baladna lumpat sakalumpat lampet teh patutur-tutur embung pajauh bakat kusieun gok ka jalan anu berasna katambakan balong kapaksa tadinya jalan teh daweuh deui jalan deui anu leuwih deukeut motong kompas rabat seak Abah Solihin mending ngabecir miheulaan Ki Darma jeung palebe kulantaran keur sieun teu malirek ka batur instingna anu jalan hayang nyalametkeun dirina sorangan nu sejana oge sarua bebelasatan lumpat suku pating garblig mata kaweur pating korosak pating gorobas bebelasatan murung ngidul balik deui ka gaduh ronda. Mitra kaum dangu cag urang tunda heula palebe jeung nu sejena anu keur lalumpatan urang ayeuna kocapkeun di imah Bah Solihin nyepon geus sare tibra bari angger nyusuan anakna ditunjangeunana nyampak Jang Suha keur sare ngarengkol kawas nu tiriseun teu sasimbut di kamar nu hiji deui nyampak maanah keur ngagebrak sare sakapeung kadenge sorak kerekna meni kerekeran keur kitu trok tok 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 aya nu kakatrok kana panto hareup bari pupuntenan punten punten sampurasun punten araya kitu di luar imah kadenge nu kekatrok kana panto bari jeung pupuntenan sorana awas sora awewe kolot sora nu pupuntenan teh kadengeun ku Nyi Epon nu pupuntenan teh sakali deui uluk salam sorana beuki bedas punten 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 kulisik Nyi Epon lilir tuluy lalaunan ngageingkeun salakina bayi rada ngaharewos pinuh ku kasieun. Iya, Kang. Hudang. Itu saha di luar. Hudang iya. Iya. Akang. Itu saha di luar. Pupuntenan. Bari ngagebig-gebig awak salakina. Korejat Jang Suha hudang. Lungah ringeuh bari gegisik. Aya naon Nyi? Itu aya nu pupuntenan itu. Aya saha itu nu pupuntenan bisa aya perlu. Cek Nyi Epon. Jang Suha turun tina ranjang ngeteyap lempang keluar kamar dituturkan ku Nyi Epon orok mah ditunda di jero mengkol ngencak keteyap muru katepas memeh muka panto hareup Jang Suha nong heula tina liang kunci poek teu katenjo naon-naon lampu nu dihareup pareum tayohna mah katabak ku angin punten punten sampurasun jeung nu di luar uluk salam deui jiga nu geus teu sabar hayang geura dibukakeun panto saha di luar saha di luar Jang Suha teh kagabah muka panto heuh da bisi kumaha onam loba kacaritakeunana kuhara rese nya ieu emak ieu mawa ubar ceuk nu di luar ada bedas ngomongna nyapuguh Nyi Epon teh reuwas ngadenge kitu mah telila maanah nguniang udang ti jero kamarna jeung nangtung kulutrak muka panto kamarna tuluy lempang ngageblig kana palupuh muru katebas imah aya saha ceuk manah ka Nyi Epon ngaharewos samemeh Nyi Epon nembalan Jang Suha tumanya ka semah nu di luar keneh mak teh mah saha ieu mah Juha Paraji lek mere ubar jeung si Nyai ceuk nu di luar ngakukeun ngaran Majuha oh Majuha Jang Suha bari kulutrak mukakeun panto nya we Majuha keur nangtung di hareup imah bari nyekal obor ku leungeun kencana tapi oborna teh geus pareum
Mangga kalebat mak. Meni pararowek kieu. Kunaon eta obor pareum deui. Ieu lampu di pareum deui tah. Katebak angin. Nyai cik bawakan korek. Eta kayu api tah. Mangga Kang. Mangga. Cekes Jang Suha nyenget kayu api lur lampu cempor nu ngagantel dina sisiku imah ditepas dihurungkeun. Hayu mak kalebat nam penting-penting teuing atuh. Jang Suha nanya semu heran. Penting Sujang. Emak teh geus ngabantuan anu ngalahirkeun ti lembur Cirahong. Kabanteran ngaliwat ka dieu. Nyaira bae emak teh. Serangan weh. Da biasa ge serangan. Sakalian rek mere ubar jeung si Nyai. Sok atuh kalebat mak. Jang Suha leungeunna bari ngarongkong samak nu ngagulung di pojok tepas. Tuluy diamparkeun dina palupuh. Obor di pareuman anu maksud teh obor anu pareum teh tuluy ditanggeuhkeun di balik panto ku Majuha. Kalacat Majuha unggah ka jero imah ge diuk. Mana orok teh? Sehat. Orokna sehat Nyai. Ceuk Majuha ka Nyi Epon. Ditanya kitu Nyi Epon rung haringeeh. Tara tisasari Majuha kitu tabiatna. Da biasana mah tara suruh ngaserengeh jiga nu gelo. Orok teh sehat. Aya di kamar. Aya di kamar mah. Hayang nempo mana? Mangga we ka ditu tingali. Ceuk salaki Nyi Epon. Majuha cengkat bulus asup ka kamar. Dituturkeun ku Nyi Epon katut salakina ti tukang. Ari maanah merong we ka Majuha. Bangun bingung satengah lulungu. Mitra kaum dangu geus di kamar mah gek Majuha diuk gigireun orok. Sugem mah. Sehat budak teh Nyai. Emak teh poho acan mere ubar keur budak supaya turudet jeung supaya tereh puput udel. Oh gitu mah. Tembal Nyi Epon daria. Nya. Tadi teh emak pas landog jeung lu ronda. Katempo aya basolihinnya ke ronda. Majuha bari melong ka Jang Suha panonna mun diseukeut. Mohon mah nuju ronda. Ari kitu kunaon? Nya tadi teh talatah cenah Sujang titah nyusul ka ditu ka Garduh. Sekalian pangalakeun panglai jeung emak pikeun ngubaran budak. Oh kitu mah nyatuhkeun. Ke kukuling disusul ka Garduh. Teu talangke jeung teu boga curiga naon-naon. Jang Suha cengkat tuluy jurut turun ti imahna. Ceg kanu sendal tali rap dipake. Mak, nginjem obornya. Sok pake weh. Obor bawa Majuha dicokot. Tuluy diduruk brai hurung. Sanggeus ngahurungan obor tuluy ngaleos rek ngajuju ka Garduh. Lempang gagidig maju ngaler leok ngenca. Geus kitu mah teu katampo deui kahalangan ku kebon sampe jeung beleg-belegna peuting. Mitra kaum dangu barang nepi ka saung ronda Jang Suha teu manggihan sasaha. Kamarana atuh nu ngaronda teh? Oh keur nguriling meureun nya. Ya tadi asa kadenge pating kalentrong cek gerentes hatena. Bari ulak eulik ka jero Garduh nu nyambak ngan ukur amben calacah rokok weh patulayah. Red ngareret kana durukan nu tinggal ruhakna. Cangkang sampe pating soleng kerah di mana-mana. Cacap ngomong na jero hatena samodel kitu telila kadenge nu gagereblig kawas nu keur lumpat ngajugjug gadinya. Breh weh katempo mitohana dituturkeun ku Palabe Ki Darma jeung Kang Unang.
lumpat muru kadinya bari ngaharegak haruha hareho jika nu geus manggih kareuwas. Bah, namun lu lihat kesang gitu itu pala bege nah geus maraton atau aku teh tanya Jang Suha asa aneh beruat terlihat kekabehan. Jang geus we cacarita nama iya abah teu kuat lulus ya aya naon ku kulamperangan penting-penting rek mantuan ngaronda atau kumaha ieu teh hayu mending urang balik sieun Jang sieun ari budak geus sare nah ditinggalkeun tembal Abah Solihin bari sepak kituna teh. Atos tibra puguh kuring ka dieu teh kaamanatan kumaha Paraji. Hah? Ma Paraji? Sa Majuha? Arek naon penting-penting Majuha? Saurna dipiwarang nyusulan Abah ka Gardu. Hah? Nah aya naon bah? Meuni reuwas kieu komo ningali Abah sareng palabe meuni lutlet kesang kitu mah. Aya naon sabenerna atuh ieu teh? Ke sateuy teh. Majuha. Mohon Majuha. Nu nge kamari disusulan ku palabe sareng Ki Darma teh ya. Basa si Nyai ngababarkeun. Majuha. Abah Solihin ngahulang panonna ngaredet ka palabe. Palabe oge jeung nu sejenna sarua deui ngaharulang. Kehala Jang. Abah teh teu rumasa panggih jeung Majuha. Iya Abah geus nguriling ngaronda jeung palabe oge nu sejenna. Geus manggih kareuwas ieu teh. Cek Abah Solihin bari teu wani cacarita yen maranehna geus di pegatan jurig. Pedasieun jiga nama. Kareuwas kumaha Bah? Tuluy kumaha tuh geus kieu Bah? Jang Suha bari kerung. Oh kieu be Bah. Ayeuna mending ka bumi we heula. Bisi nya eta teh Majuha. Tapi dati tadi geus sama meh nguliling teu kungsi pasaran jeung Majuha henteu. Cek palabe bangun heraneun. Boa. Hayu Jang urang balik. Cek Abah Solihin bangun reuwas. Tuluy maehna teu loba mikir indit miheula anu lainna lempang ngagedeg ngajugjug imahna bangun rusuh. Nu lainna naluturkeun ti tukang. Ngan Kang Unang harita nu teu milu teh pedah dititah ku palabe jaga digaduh ronda. Atuh akhirna mah cicing digarduh bari jeung pinuh ku kamanasaran. Abah Solihin, palabe jeung Jang Suha oge Ki Darma lempang ngagredeg. Nu lempang rada anggang. Heuh Bah Solihin mah harita teh pangheulana sasa setengah lumpat. Na pikiranana geus aya kareteg goreng. Sora suku ting gareblig dibarengan ku sora jangkrik dina jukut baseuh nu kaibunan. Angin peuting ngahyuk rada tarik. Cengungung sada anjing ti kajauhan. Sorana mata keung matak sieun. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Area keneh mitra. Area keneh rada ngurangan ieu panonton dongeng jurignya. Naon ulah ngadongeng jurig gitu. Da asana episode kamari rada kirang ya turun penontonnya mitra ya. Kunaon ya kinten-kinten. Jigana penontonna geus fokus kana baju lebaran mitra ya. Mitra ayeuna urang kocapkeun di imahna Bah Solihin. Di kamar hareup masih nyampak keneh Majuha nyepon oge manah nu keur diuk emok bari ngariung orok nu keur tibra sare. Cik Nyi Ana saya gikeun panumpuyan kayaknya. Aku mak Tanya manah teu pati ngartieun. sadiakeun parukuyan marek susuguh nyaleatan budak. Oh parupuyan nya ke sakedap mak. Tuluy namah manah nguniang hudang bari teu boga curigaan naon-naon. Cengkat lempang ka tepas imah. Nu aya di dinya tinggal nyepon. Majuha jeung orok nu keur tibra sare. Jeung cai herang sagelas Nyai. Cek Majuha deui rada tarik kituna teh. Mangga.
cek manah nurut kawas anu keur beunang ku ilmu tenung. Terus nama asup ka kamarna. Leungeunna dugu pragap kana palang dada ceg nyokot menyan. Geus kitu kapawon rek mawa areng pikeun nyiapkeun parukuyan. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.